Punten Ibu, abdi nyuhunkeun izin bade wawancarain Ibu aya tugas di sakola. Mohon mangga Neng. Naon wae anu Ibu jualan di dieu? Aya cireng, cimol, cikon, cirambay, tahu balut, sareng minuman anu sanesna. Kumaha penjualan Ibu saatos pemilihan presiden kamari? Aya penurunan saalit Neng kumargi segala sesuatuna entos rada arawis. Naha ku sababna penurunan saatos pemilu presiden kamari? Kumargi sagala non namina teh bahan rumah tanggi seueur anu nararaek janten uang jajan artos jajan murang kalih dipararotong ku ibu-ibuna matak nu jajan ka dieu rada nyaalitan. Naon paling kapangaruhan ku panurunan ieu dina jualan? Anu mampangaruhinana kumargi harga lisah naek, sagu naek, janten nambih naek sareng penjualanana rada turun kumargi ukuran sareng hargi ngiring naek ukuranana ngaalitan matak turun. Iraha Ibu bakal mimiti ngaraosan dampak tina penurunan penjualan ieu? Lumayan tos rada lami kumargi penjualanana henteu sapertos saawal-awalna janten seueur anu istilahna nu biasana 3 kilo janten 2 kilo gitu. Di mana biasana Ibu kengingkeun barang dagangan Ibu sareng naha aya parabohan satos pemilihan presiden? Ngingkeun dagangan mah biasa Neng di grosir atau napi di pasar. Margi perobihanana nyaeta teh ya kumargi harga lisah janten naik nu tadina 14.000 janten 16.000. Ada minyak subsidi oge eta kan janten anu tadina turun hargina saur pemerintah 14.000 tapi tetep diical 17.000 ku grosirna. Ya udah Ibu, makasih Ibu geus abdi ngabolehin wawancarain Ibu. Mohon